Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya di kelas 12 MIPA 5 pada nerangkeun materi carita pantun. Struktur carita pantun. Raja Pantun. Bagian raja teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun sameme mangka carita. Eusi raja mangrupa sanduk-sanduk kakaruhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk teh hartina menta izin. Menta pangrakarsa jeung pangriksa tinu ngageugeuhkeun eta lembur sangkan saralamet. Menta kasalamatan teh lain keur nu dipangtunkeun wae, tapi kaasup nu mantun jeung nu lalaju eta pantun. Nili geusina, raja teh lain mangrupa bagian tina carita, tapi sanajan kitu mangrupa bagian penting dina pantun. Raja mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni sastra sajina. Nu mantak mantes upama aya nu nyarita, lain carita pantun upama eueuh rajahan. Raja teh salilana aya di bagian awal carita pantun, aya nu panjang, aya nu pondok deui. Panjang pondokna raja jeung beda-bedana raja henteu gumantung ka juru pantuna. Sanajan caritana beda, upama dilalakonkeun ku juru pantun anu sarua, bisa jadi rajana oge henteu beda. Narasi pantun. Bagian narasi atau nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung raja katut, kajadian deskripsi atawa papantunan, lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun, tapi sanajan kitu angger bae dipirik ku kacapi najan ukur digalantangkeun bae. Deskripsi pantun. Bagian deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripola tokoh carita dina hiji kajadian, saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, Satria Perang, Satria Ngapung, Hayam Diadu jeung sajabana, serta ngagambarkeun kaayaan. Bagian deskripsi teh sok dihaluangkeun ku juru pantun, nu mantak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian anu dipikareseupeun, lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Dialog. Bagian dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara para palakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra lainna, dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watak atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan. Monolog. Monolog teh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Raja panutup. Pengertian raja panutup teh hampir sarua jeung pengertian raja di luhur. Ngan ari raja panutup mah dihaluangkeunana pas di akhir carita pantun. Contoh carita pantun. Raja Pamuka. Narasi. Monolog. Dialog. Deskripsi pantun.
Rajah panutup. Sekian di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.